Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fi wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anu kusim kuring dipika hormat, turku Allah dimuliakeun. Para guru-guru sim kuring anu nampak hadir, bil khusus bersana AA selaku pimpinan Pondok Pesantren At-Tawakal. Contoh, orang ngamalkeun hiji ilmu, nyaritakeun hiji ilmu, tapi orang sorangan can digawe kana eta ilmu. Ngabahas tentang sholat duha, ngabahas tentang sholat tahajud. Sedangkan eta ustad pororaah duha jeung tahajud, qobliyah jeung ba'diyah ge tara dilaksanakeun. Ngomongkeun puasa Senin Kemis ka para jamaahna. Sedangkan eta ustad, sedangkan eta santri, sedangkan eta alumni sadayana dina poe Kemis jeung dina poe Senin udud we jeung udud. Jadi ibu-ibu teh ongkoh ditah puasa aing jeung Senin Kemis. Tingali teh udud we teh ududna. Ya bari jeung kopina jeung kacangna. Tah ulah leuwikeun ka kitu. Ulah wani urang ngomongkeun hiji perkara lamun can urang diri sorangan can digawe kana eta perkara. Sabab saur Kanjeng Rasul dina hadisna anu ditulis dina kitab Bidayatul Hidayah pami telepat, anu mana ieu kitab Bidayatul Hidayah teh dikarang ku Hujjatul Islam Imam Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, anu katena nama Imam Ghazali. Tah jadi ibu namina Imam Ghazali teh nami asli nama Imam Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nami Al-Ghazali teh eta teh nami lembur, nami kampung. Ya, contoh Pak RT Atang, orang Walahar, Bapak RT Atang Al-Walahari gitu. Ya, mun orang Cidaya Cidayai, orang Campaka Campaki gitu. Ya. Nami lembur eta teh Ghazali teh, nami kotana kota Atusi. Anu mana? Apunten apa ya teh ya? Bungan naik bunga ya. Nu mana eta hadis teh ditulis dina kitab Bidayatul Hidayah saur Kanjeng Rasul ana min ghairi dajjal ahwabu minad dajjal. Saur Kanjeng Rasul kaula salianti dajjal aya kelompok anu sieun anu dipikasieun salian ti dajjal. Ya ana minad dajjali ahwafu ilaikum anid dajjali. Jadi saur Kanjeng Rasul aya hiji jalma anu dipikasieun ku kaula salian ti dajjal. Dajjal teh jalma anu dipangkasieunna, makhluk anu dipangkasieunna. Nalika dajjal bigil, anu keureunna ditunjuk ku dajjal langsung borosot ngalahirkeun. Anu tadina eta jalma mawati ditunjuk ku dajjal langsung hirup. Anu tadina awewe can ngalahirkeun can ngandung ditunjuk ku dajjal langsung hamil tur ngalahirkeun. Tah aya hiji jalma anu dipikasieun ku Kanjeng Rasul salian ti dajjal. Dajjal geus dipikasieun. Aya nu naroh ka Kanjeng Rasul, faqila wa ma huwa ya Rasulullah, saha jalma anu
dipikasieun ku anjeun teh ya Rasulullah. Saur Kanjeng Rasul, faqala ulama usu'i. Saur Kanjeng Rasul, jalma anu dipikasieun ku kaula salaya didajal nyata ulama su'i, ulama anu goreng. Nyata anu tadi teh jalma ulama anu ngomongkeun kana hiji ilmu tapi manehanana can ngamalkeun kana eta ilmu. Ta eta teh ulama ulama goreng. Ulama anu ilmuna teh dipake keur naon? Keur ngaloba harta, keur ngumpul-ngumpul harta, ilmuna teh dipake keur kasombongan. Ilmuna teh dijieun jangan pangkat. Hayang disebut abuya, hayang disebut ajengan, hayang disebut kiai. Nah undangan pada disebut abuya teu datang. Tanya eta teh ulama goreng. Jadi ilmu nanti dipakai pun ngumpul-ngumpul harta, pakai nipuan batur, nipuan jalma bodoh, jalma awam. Contoh, aya hiji jalma datang ke ulama eta. Saur jalma eta teh, abuya, mimitina makang, Kang, bung aing mau sebut Kang, hayang abuya. Oh, enggak atuh abuya, ieu teh abdi teh gaduh murang kali. Tapi murang kali teh gaduh penyakit anu teu cager-cager. Naon penyakitna? Panas, pilek, tapi teu cager-cager. Oh, gampang eta mah cenah cek abuya teh nya. Tapi ieu cenah kedah aya maharna. Kedah dibayaran cenah ieu obat teh. Memawi sabaraha hargana? 2 juta. Das 2 juta. Bawa eta cai di pasien teh ka kamarna, antosan sekedap cenah. Tepira lima cana oleh tak abuya bila teh 2 menit kalau wangi nah ieu caina terus menang aja ieu serbuk teh jimat ya kenging ngawirit abdi di makom anu salam 40 dinten nyawa mas serbuk eta teh serbuk bodrek anu ditutuk serbuk paramek anu ditutuk obat paramek anu ditutuk ya diberekeun eta ka ajengan insyaallah saminggu teh cager. Mana duitna cenah? Saya ajengan 2 juta. Tah nu kitu teh ulama goreng. Ulama goreng anu kitu teh kade nya kade. Ulah wantun nipu ka jalmi bodoh. Ulah ngajadikeun ilmu urang teh nya nu aya dina diri urang keur ngumpul-ngumpul harta, keur neang pangkat jabatan. Nyata yang disebut abuya dia, yang disebut ajengan dia, kadek ulahnya nitip mah. Hadirin rahimakumullah. Kusabab ngaji teh wajib. Saur Kanjeng Rasul, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sok aya anu nyariosna teh thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kinten-kinten lepat tua. Lepat saupun guru gitu. Jadi ulah wal muslimat aya oge wa nu nyarios teh muslimin wal muslimatin. Kumaha kitu wa? Muslimatin muslimat wal muslimatin. Ongkoh aya alif laman tapi maketan tajwid. Sabab alif lam jeung tajwid teh musuh abadi. Di mana aya alif lam tajwid bakal eueuh. Lamun aya tajwid alif lam bakal eueuh. Kade nya. Ieu ka para alumni khususna nya pami nya nuju ceramah nuju rutinan kade. Ulah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi cecelan kumaha sauah. Jadi saur Kanjeng Rasul thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Neangan ilmu teh leuwih wajib. Sabab eta faridatun teh dipasang ku segat mubalaghah. Ibu-ibu naon cenah mubalaghah aya teu ngalarti cenah. Naon mubalaghah cenah. Jadi ari mubalaghah teh segat anu ngabangetkeun. Naon atuh nya kacida lah. Kacida gitu nya. Jadi kacida wajibna
eta dina hadis tolabul ilmi fardun oge biasa. Tolabul ilmi fardun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ngan sabab saking wajib-wajibna neangan ilmu eta lapat fardun dipasangan ku sebat mubalaghah. Ku lapat faridun, fa'ilun ditambahan deui tak dungkungna deui. Tak tamarbutoh anu mana tak tamarbutoh tidinya disebutna tak ziyadah mubalaghah. Jadi lempeng mah kieu neangan ilmu teh leuwih wajib kersa jalma muslim lalaki jeung muslim awewe. Abdi bade naros salat wajib teh, puasa wajib, zakat wajib, tapi aya anu leuwih wajib dibatan anu nembe nyaeta tolabul ilmi. Nah cenah tadi teh pan fardun cenah kitu kan dia wajib cenah. Lu bener mana fardu apa wajib? Sok aya anu naros naon cenah perbedaan fardu jeung wajib. Eta teh lafaz mutaradifani. Saur Imam Syafi'i mah eta teh lafaz sarua wae artina mah wong beda dina lafazna, artina mah sarua wae. Saperti naon dahar jeung tuang jeung nyatu sareng sauang itu. Ta Imam Syafi'i mah sami cenah arti eta teh. Mung lamun Imam Abu Hanifah mah beda antara fardu jeung wajib. Kayak tamadina pembahasan usaha jengat. Jadi neangan ilmu teh wajib kersakur jalma muslim lagi jeung muslim awewe. Urang nalika salatnya teu make ilmu nasah moal salat urang. Puasa teu make ilmu nasah moal puasa urang. Zakat teu make ilmu nasah moal zakat urang. Moal bororaah ditarima sagehen henteu. Sabab ubudiyah lamun teu make ilmuna pirang-pirang ibadah anu teu make ilmuna mardudatun latuk malu ditolak moal ditarima. Jadi gawe capek teu pake. Urang salat tunggal poe 5 waktu sedengkeun urang teu apal kana rukun-rukun salat, kana syarat sahna salat, kana pambatalan salat. Sameme salat teh urang kudu wudu heula. Teu apal di kana fardu wudu. Kana pambatalan wudu teu apal. Wudu teh kudu make cai anu kumaha ku anu bisa dipake wudu. Laju lamun eueuh cai kunaon gantina. Jadi ngaji teh luas, loba nya. Matangna kudu naon nya? Ulah eureun kana ngaji. Bade naros ka ibu-ibu, rukun salat sabaraha hiji? Hah? Rukun salat sabaraha hiji? 17 pansok dinadongkeun geuning nya. Rukun salat naon kitu teh? Rukun salat 17 semuanya. Terus yang pertama niat di dalam hatinya. Alhamdulillah dikadongkeun mah. Jadi rukun salat aya 17 tak kurang salaku jalma muslim wajib nyaho kana anu 17 eta. Nalika urang salat teu make rukun salat hiji we, contoh teu maca Fatihah. Ya, atawa teu niat atawa teu takbiratul ihram, caduk ka salatna sah. Komo lamun teh lah masalah diterima, sah geus henteu komo deui diterima. Kade. Jadi lamun urang ibadah salat 5 waktu, bahkan ba'diyah qobliyah dilaksanakeun tapi teu make ilmuna, caduk teh bakal sah. Jadi gawe capek teu sabab di urang mah ya di urang mah seueur ustad, seueur ajengan, seueur kiai, nalika urang teu apal kana ilmu teu bisa dihampura. Urang teu apal kana fardu wudu, teu apal kana rukun salat, teu bisa dihampura. Sabab di lemburna aya ustad, aya ajengan, aya pasantren, aya majelis taklim, aya wadah jang ngaji, aya rotinan di dieu meureun Sabtuan, terus malam Sabtu, mun dikale rembuan.
Jadi nalika orang ibadah teu make ilmu teh moal dihampura, kecuali aya hiji jalma an ibadah teu make ilmu tapi dihampura sah salatna ditarima deh. Nyata jalma anu kumaha? Jalma anu cicing di leuweung anu jauh ke penduduk lagi nya. Tak edan nalika jalma anu kitu jauh ti ulama, jauh ti pasantren, jauh ti majelis taklim, nalika ibadah ditarima gitu. Sabab di lemburna eueuh ustad beda jeung di dieu ambalaya ustad mah nya. Ustad pasantren gitu. Maka nalika urang salat teu make ilmuna, ibadah teu make ilmuna, latuk baluk mardudatun latuk baluk ditolak moal tarima. Jeung deui dangkeun ilmu teh aya ilmu anu fardu ain, aya oge anu fardu kifayah. Anu kumaha cenah fardu ain? Patokan fardu ain teh naon? La yasqutul haraju an fi'lil baqi. Teu bisa gugur dosa ku sabab dipigawe ku nu sejen. Namun patokan fardu kifayah sakotol haraju an fi'lil baqi. Patokan fardu kifayah mah gugur dosa ku sabab dipigawe ku nu sejen. Ilmu anu fardu ain tur tilu. Kahiji ilmu fikih, anu kadua ilmu tauhid, anu katilu ilmu tasawuf. Tak eta tilu ilmu fardu ain wajib keur diri pribadi neanganana, teu bisa diwakilkeun. Lamun urang teu ngaji kana anu tilu eta fikih, tauhid, tasawuf, maka dosa hukumna nya. Gitu. Namun anu fardu kifayah, naon patokan fardu kifayah? Sakotol haraju an fi'lil baqi. Gugur dosa ku sabab dipigawe kuno sejen. Contoh nu fardu kifayah ilmu sorok ya, ilmu nahu, ilmu bayan asal sajabina sasesana nu tilu eta. Tah lamun di lembur eta aya hiji we jalma anu ngaji kana fardu kifayah, maka eta dosa salembur ditanggung ku hiji jalma, gugur ku sabab aya nu digawe kana fardu kifayah. Tak ieu RT 4 nya, warga RT 4 gugur dosana ku santri atau wakaf, maka kudu bager ka santri teh ibu ya. Sok mere naon ka santri? Hah? Mere liweuteun. Ya, kudu bager ka santri teh, sabab santri teh geus ngagugurkeun dosa salembur. Kecuali anu tilu eta fardu teh ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf eta mah teu bisa diwakilkeun, eta mah individu keur diri sorangan. Nalika urang teu ngaji kana tilu pan eta maka urang dosa hukumna. Dosa hukumna. Mun ilmu fikih meureun ngabahas tentang naon? Ubudiyah, munakahah, jinayah, muamalah. Leres wa. Leres. Lamun ilmu tauhid ngabahas tentang naon? Tentang naon ilmu tauhid? Sifat-sifat anu wajib di Allah antawisna ya. Sifat-sifat anu mustahil di Allah. Contoh nu wujud di dalam kota ilmu tauhid. Mun ilmu tasawuf tentang naon? Ngabenerkeun hate. Ngabenerkeun hate supaya orang tiasa usul, tiasa bersih ya. Hati orang tiasa bersih tah eta diaturna ku ilmu tasawuf. Abdi bade naros ke ibu-ibu ya. Sifat anu wajib di Allah sabaraha hiji? 2. Sifat anu mustahil di Allah sabaraha hiji? 20. Aya kapamaget ka bapak-bapak bade naros. Sifat anu wajib di Allah nomor kahiji naon? Bu? Pintar. Sifat anu ka ibu-ibu naina. Sifat anu wajib di Allah nomor ka 15 naon? Jadi ka berisi 15. Wah, dina domkeun heula juga bisa wujud gitu. Nomor ka 10 lah, naon ka 10? Hah? Hah? Hayat, pintar. Ka bapak-bapak teh. Sifat anu wajib di Allah nomor ka 5 naon? Hah? Iya mau behak? Ka ibu-ibu deui.
Sifat anu wajib di Allah nomor ka-20 kilo naon? Allah. Hah? Ibu-ibu geus arek jawab, hah 20 kilo. Bateuna ge 20. Nah, nya orang kudu apa karena wujud kidam bako. Lamun orang teu apa karena eta nya karena wujud kidam bako. Karena sifat anu wajib di Allah, sifat anu mustahil di Allah, maka hukumna dosa. Dosa eta hukumna ulah dilalaurakeun. Jeung urang nalika teu ngaji teh nya dengkeun. Nalika urang teu ngaji teh eta teh dosa pang gede-gedena. Yo terang nya. Nalika urang teu ngaji ninggalkeun ngaji eta teh dosa anu pang gedena. Dosa anu pang gedena. Entakna sing soson-soson kana ngaji. Ulah tinggalkeun kana ngaji teh nya. Nah, 20 menit. Lapanginten sakitu anu kesimpulan biasa disaurkeun. Mudah-mudahan aya manfaatna da maklum simkuring mah nu diajar tadi ge mung 15 menit ya. Pangalamin lagi 15 menit ya langkung offset terus 20 menit ya. Nah, doakeun simkuring mugi sing istiqomah, sing soleh, sing sehat. Utami nama ibu bapak sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing sarehat walafiat jembar milik rezekina paranjang umurna sangkan urang tiasa ngalaksanakeun ibadah saum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun kasadayana pun masaba wa dama qadar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.